Atur nenga kasadayana wireng abdi kawakilan mutra kupa Sukman sareng Ibu Ati Serimbit anu mana maksudna hoyong dipangyawerkeun putrana anu nami cek dari ngadahup keneng ai Mulyati mugi-mugi agungna ka Gusti Maha Suci atuh kadua mempelai panganten mudah-mudahan sing runtut raut sing rapi sing lamat rambut sing badari ngarasandang pangana sing panjangnya duriatna atuh ti abdi bade ngaturkeun puluhan ngersakeun tuang rek matakeun narasmanan galih karari karuhu nerapkeun saureuti ulang nyaho pulunganana aya nu suka lumayan aya nu suka ngadangu tah kieu umum buah mangit hiji dua tilu opat lima cuy disawer ku beas bodas lamun bodas tengras disawer ku beas hideung lamun hideung nek capetan haji aksara ada goreng dipilemek lewat bener didadarkeun pujina dikir pangrawit puasa tetep gata siang soang bulu miranggar ngayang bulu kancana kincir jati banaspati bawang ngajadi timbang layang tuntul putih untuk kanarang-rang lima pungka luhur lar kahanap nyipu aci lencok manik sakuku dung dua mulut sasalempai dua robah misumping dua saepi ngepakeun doa sagala badan hejo aelulah bade kain bungan bujang bade kain bungan lanyang buncir leuit loba duit amin loba keton loba pare gelis bae dituyung kasep saroge mangsingna daun bujukan daun cikurna miiteuk sikisa sawit mangsingna jadian kuras jadian taun serelo huliwat sareng sena bubuka sumanga urang aturkeun ngawurukanan panganten istri di cicing huingkeunnya bubuka eta mah sungkap singkap cicing ayeuna nu nya nama rarepe pamaget istri bade ngaburu putra putri piwuruk terus jeung santri supaya jadi pamatri kuring isin makan tenan ku sadaya nu mayunan disebatkeun nanaonan ngalilakeun aman tenang ngalap ganjaran walimah ulah reka palang sae urang tara unggal poe di dieu kieu nya gawe ngan sayeuna bae jeung ieu ucap-ucapan lain heureuy karesepan lamun deukeun ngalaitipan hasilna antep-antepan pangukeun bawaning kutaraleukeun curug bae didumpelkeun kana cepil ngacocokeun mun saroge hineung ulah pasalia sing sapagodos nyawaluya nyalamun pakia-kia nyameureun pasea-tea najan aya kejudan kurang teh paceng kadang sudel ku silih baeudang tungtungna silih antepan taya buyut bayana nu runtut tineung samiuk sapatut rezeki nuturkeun nuntut tara datang ngabur usut mun istri aya luputna tara beunang di bebenyo ulah jauh ke si banyo batak nafsu anu ponyo jeung modek angkat-angkatan masing beresnya pamitan kade ulah sosobatan jeung istri lagi rebeng batan tapi di panyabaan ulah ngeunah kalilaan liwat nista peserjaan bisi manggih pacelaan saroge masing kukuh tekan ati masing pengkuh kabaraya ulah angkuh tanah jeung ulah salingkuh lamunnya ibarat cicing ulah cicing ulah isi deikeun besok kedah martoskeun mana lamun barang bere tayang mikeun samping pare saroge teu dipalire sanes salah jore-jore apa rek baparin luang tapi ngan omongan goang bapak mah teu boga uangnya mah sawang awang ujar auzubillahi minasyaitonir rajim Allahumma shalli ala sayyidina
Alhamdulillah. Tunggu anak mah. Kalian turun turun. Iya. Terus. Ini asih. Terus nih atas yuk dikasih sikirnya. Iya di lakukan aja. Umat Allah maca wong Islam wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Sing baru sentuh. Bukan band tradisi ya, sebagai anak-anak film motor itu beda loh. Mari ngadag, sok ngadag. Mari ngadag. Tati sok tati ulah tati. Oke ulah. Macet. Guna kan itu dasar. Neng madu. Enak. Pelan bentar. Saleh kadang-kadang temok, aman teu beula mah teu kaca. Kelah. Nih, tadi ya tuh ngalamun. Sok, angkat lah. Angkat. Kelah. Setengah. Ada di sagapan. Digeok kan? Digeok. Digoyang. Padahal itu pakai Yuk. Aturkeun ti ulang bubun.
Waketum Peking Tabanan. Waketum Peking Tabanan. Daya GTR Garut. Tos itu. Bebas. Hiji, dua, tilu, yuk. Sip. Belum ada hujan, naon teh belum ada. Hei. Teman-teman.